Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Sampurasun dulur coklat, kumaha tadi orang atau sasarengan ninggal proses latihan sareng Duta Napak Jagat Pasundan nyaeta Padepokan Damiang Domas Maung Pajajaran. Penasaran kumaha hasilnya? Tapi sata acana simkuring baris bade ngaoskeun ieu aya sinopsisna dulur coklat. Hiji carita pendekar istri anu wastana Nyai Purnamasari. Nyai Purnamasari mangrupikeun hiji wanoja tiki Sunda anu luhung ilmu silatna. Luluhung elmuna estu dianggo babakti kalemacai nanjeurkeun keadilan tur kamakmuran. Nyai Purnamasari ngajungjung luhur hiji pusaka kujang nu jadi simbol wawanen tur gemah ripah loh jinawi. Dulur coklat, Damiang Domas Maung Pajajaran. PPSI Damiang Domas Maung Pajajaran Magelaran Maguar Carita Nyimas Purnamasari. Dicaritakeun hiji paburon aya hiji pendekar istri nu pilih tanding sakti tur mandraguna tapi kasaktianana eta pikeun ngabera keadilan numpas kajahatan nu aya di tatar Pasundan.
Dina inggoning perjalanan ieu carita teu boleh aya nu sirik pidik ka paguron Nyimas Purnamasari. Aya hiji paguron magaduhan niat jahat pikeun ngarampas kekuasaan ti paguron Nyimas Purnamasari. Harita di paguron Nyimas Purnamasari keur latihan silat. Perjongjan latihan ngadadak
Kasaktianana Nyimas Purnamasari akhirna anu sejajail nu sejajahat bisa ditaklukkeun puluhungna ilmu Nyimas Purnamasari. Wis ayeuna mah ulah aya keributan, urang kabeh dulur, urang kabeh baraya. Ayo urang sauyuna kujang lain jangan bunuh, lain jangan binasa, tapi kujang simbolna urang Sunda nu kudu dijaga. Ayo urang jungjung rebuk jukung sauyunan. Bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Dangyang Domas Maung Pajajaran. Mana embrakna anu di luhur? Goks to the kill, gokil. Mana di Napak Jagat Pasundan, Kang Ega dapat tentik percussion, Pap Gondong. Keren, luar biasa teh. Tekuna naon teh. Aduh harariwang ninggalna Kang Ega, Kang Empang atuh nuhun. Hariwan kunaon ari neng repa. Dibobot-bobot keur maneh bieu ka handap atuh. Tah iya, mun urang mah ngabobot-bobot mun babak belur, tapi aranjeunna mah tos ahlina, tos latihanna sering. Geningannya, gening nu tadina asala saya janten langkung hade. Laras bisa. Dipoles gitu teh, di touch up kudu teh Napak Jagat Pasundan. Hatur nuhun Kang Ega, Kang Empap Gondo. Kumaha Kang Empap? Kesimpulan panginten dina ieu. Luar biasanya. Terus semangat. Budaya orang kudu dijaga, seni Sunda orang kudu dijaga. Kalian pejuang seni, bukan pecundang seni. Gagah Kang Ega. Luar biasa, kita bersama-sama satu hari ini membuat sebuah acara latihan bebarengan, sharing bertukar pengalaman, dan akhirnya pada malam ini kita bisa membuahkan hasil dengan hasil latihan dan kita bisa berpagelaran bebarengan. Luar biasa dan hasilnya. Kawan-kawan mungkin di rumah di mana bisa melihat yang luar biasa di Dangyang Domas Maung Pajajaran ini. Semangat tinggi, perjuangan tinggi, dan proses yang keras. Leres, lakona leukeunnan ikhtiaran hajar tah. Ieu tadi tanya. Atau ayeuna mah urang silam sasarangan Kang Ega, Kang Pak Gondo, sareng upami ngajadaskeun silam mah urang kedah yel-yel sasarangan. Yel-yel hayu atuh saha? Tema urang pan. Oh, leres. Tema urang teh nyaeta miang tandang. Tah eta cocok. Ari miang teh urang teh angkat, ari tandang teh tanding berjuang ngalengkah menuju masa depan yang baik. Move on dong. Siap lur? Siap. Cing kumaha ieu siapnya langsung siap. Coklat kita, Napak Jagat Pasundan, miang tandang. Jarum coklat saat tepat, saat melepas rendah hati. Hanyut
dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.